lebet ka usia balik ngawitan Robi Gusti Allah teh maparin hidayah nate ngalangkungan akal disebat nate hidayatul akli gitu. Kumatah perubahan nate ngawitan lebet usia balik ngawitan akalna hurung secara sempurna. Kuma hurung sampurna teh mimiti nananyakeun, mimiti neneangan, mimiti milih, mimiti milah, mimiti netepkeun. Lamun tiker umur budakna keneh tos dijejelkeun perkara-perkara tauhid, moal nananyakeun nanaon, pasti nananyakeun pangeran. Moal neneangan, pasti neneangan alamat dumukna pangeran. Moal milih milah nanaon, pasti milih milah kalakuan nu bisa nepungkeun manehna jeung pangeran. Moal netepkeun nanaon, pasti netepkeun pamadegan-pamadegan nu bisa ngadatangkeun deheusna manehna ka pangeran. Tah motok di usia remajana teh janten cerdas gitu. Margi si akalna teh kantun nata eusi gitu. Da eusina teh tos dibahankeun di usia anak-anak. Mata lebet ka usia balik teh kantun ngarangke, kantun nata, kantun dingait-ngaitkeun gitu. Beres fase eta lebet kana fase dewasa ngawitan Gusti Allah teh nyimpen hidayah teh di luar. Di usia anak-anak, di usia remaja hidayah teh disimpenna di lebet ka usia dewasa disimpen di luar. Disebatna hidayatuddin. Tak lamun ti usia anak-anak natos gitu, usia remaja natos gitu, lebet ka usia dewasa teh bade ayat-ayat kauliyah, bade ayat-ayat kauniyah kaharti kumanehna. Bade kalam nafsi, bade kalam labdi kabaca kumanehna. Kalam tina kajadian kabaca, kalam tina peristiwa kabaca, nepikeun ka kalam tina takdir goreng ge kabaca ku jelema eta mah. Jelema eta mah pinter maca kalamna teh. Naon? Nya da kabayang ti alitna kieu, remajana kieu. Tamatak lagu hidayah disimpan di luar teh sanes masalah. Datos tiasa maca kalam nepikeun ka tingkat terlembut ge kalam teh teu boleh kabaca gitu. Kalebet kana usia tua nembe we di pasien fasilitas hidayatul taufik dipaparin kekuatan keur tiasa nepangan pangeran. Tak kitu.